Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang deui dina pangajaran basa Sunda kelas 8 semester genep. Materi nu bakal dibahas ayeuna nyata ngeunaan guguritan. Tapi satacan urang dilajeng kana materi, ayo urang sasarangan Bapak Umaja ka siswa sadayana khusus kelas 8 anu ningali ieu video urang sasarangan ngintun doa ka almarhumah nyata Ibu Hajah Diana anu parantos ngantunkeun urang sadaya, mudah-mudahan anjeunna dipasihan tempat anu mulia di sisi Allah. Anjeunna anu parantos berjuang ngabina urang, ngabimbing urang kali siswa SMP 4 Subang, mudah-mudahan dipaparinan amal anu sae, amal anu bakal maturan di alam kuburna. Ugituna urang sasarangan ngintunkeun doa nyata ku ngaoskeun surat Al-Fatihah. Bibarakati Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, mangga urang lajengkeun bahasan guguritan kamari parantos dipedar sakedik ayeuna urang wihan deui, diantarana nyaeta ngeunaan wangenan. Ari wangenan teh nyata definisi naon nu disebut guguritan. Guguritan teh nyata carita pondok anu ditulis dina wangun pupuh. Urang terang bahwa carita aya mangrupa carita pondok, novel, roman, dongeng, drama, eta mangrupa carita. Tah ieu mah carita pondok tapi ditulis atau dibawakeun teh dina wangun pupuh. Sementara orang apal pupuh diantarana nyaeta aya pupuh Kinanti, Sinom, Asmarandana, Dangdanggula jeung nu lainna. Jadi lamun kolot baheula nyarita tapi caritana teh dipupuhkeun, tah ieu ngaranna guguritan. Ngan guguritan mah caritana pondok. Kumaha lamun caritana panjang? Tah amun caritana panjang ditulis dina wangun pupuh ieu ngaranna wawacan. Tah ieu bedana antara guguritan jeung wawacan. Ari wangun guguritan nyaeta aya 3, guru wilangan, guru lagu, jeung watak. Wangun guguritan baheula pernah orang diajar ngeunaan guru wilangan nyaeta jumlah pada lisan tiap pada. Pada lisan lamun bahasa Indonesia nama baris, pada teh bait. Jadi jumlah baris dina tiap bait. Ceuk istilah Sundana jumlah pada lisan dina tiap pada. Oge nuduhkeun jumlah engang atawa suku kata tiap pada lisan. Tatang harti tina guru wilangan. Nu kadua nyata guru lagu nuduhkeun vokal tungtung atawa vokal terakhir tiap pada lisan. Ingatnya vokal teh nyata a, i, u, e, o, e, eta ngaranna vokal tah. Ditungtung tiap pada lisan vokalna naon eta nuduhkeun guru lagu. Sedengkeun nu katilu nyata watek. Watek teh nyata nu karasa dina hate. Jadi lamun aya carita guguritan make pupuh Mas Kumambang, misalna magatru Kinanti kumaha perasaan dina hate, misalna sedih, nyaah, bungah, heureuy atawa banyol jeung lain-lainna. Tah na urang perhatikeun hiji contoh pupuh Mas Kumambang. Urang regepkeun terus ke urang pasing-pasing atau urang bagi-bagi kumaha guru wilangan jeung guru laguna. Yuk urang regepkeun. Itu kusir bangun ambek turun tina delman kuda di pejutan tarik teu aya pisan ras-rasan. Dina eta pupuh Mas Kumambang rumpakanana eta urang tingali itu kusir
ngun, ambek, ambek, teuing. Lamun ditung suku kata atau angangna aya 12. Aya 12. Nah, terus vokal terakhir dina kecap teuing, ing, vokal terakhir atau tungtungna berarti vokal i. Vokal i. Terus pada lisan kedua turun tina delman. Didinya aya genep berarti genep ngang atau genep suku kata. Vokal terakhirna a. Terus pada lisan katilu kuda di pecutan tarik. Aya 8 ngang. Vokal terakhirna i. Teu aya pisan rasan. Aya 8 ngang. Vokal tungtungna a. Jadi rumus guru wilangan jeung guru lagu Pupuh Mas Kumambang nyata 12i genep a 8i jeung 8a. Watak Pupuh Mas Kumambang nu tadi kurang regepkeun nyata sedih atawa nalangsa. Tah dina sapada dina sabait sapada Pupuh Mas Kumambang aya 4 pada lisan. Tah tadi urang bahas yen guguritan diwangun ku pupuh. Urang apal pupuh kabehna aya 17 pupuh. Nah, tina 17 pupuh teh aya 2 kelompok. Kelompok kahiji disebut pupuh gede atau sekar ageng. Naon disebut pupuh gede? Maksudna pupuh gede atau sekar ageng teh ieu pupuh teh sering dibacakeun atau sering dijadikeun pikeun carita guguritan. Jadi sababaraha guguritan carita-carita teh make pupuh anu opat. Nah, maka disebut pupuh gede. Naon opat pupuh ieu nyata kinanti, sinom, asmarandana jeung dangdanggula. Mun disingkat jadi KSAD. Tah jadi pupuh ieu sering dijadikeun pikeun carita pupuh. Kulantaran sering dijadikeun carita pupuh dina guguritan mata disebut pupuh gede. Lamun pupuh gedena aya 4, berarti sisana meureun pupuh leutik aya 13 pupuh nya. Contona Magatru, Mas Kumambang, Mijil, Durma, Gambuh, Gurisa jeung nu lainna. Dina carita struktur guguritan lamun ditingali strukturna teh aya nu ngaranna tema. Tema teh nyata pokok pikiran eusi carita. Rasa gambaran nu karasa kana hate. Rasana berarti bakal pisediheun atawa nalangsa lamun tadi diregepkeun pupuh nu tadi. Nadana tarik henteu sora. Lamun ku urang tadi diregepkeun Pupuh Mas Kumambang berarti sorana rada laon, teu tarik teuing. Amanat nyata hal nu hayang ditepikeun ku pangarang lamun ku urang diregepkeun Pupuh Mas Kumambang tadi. Pangarang maksudna mah meureun hayang nepikeun yen urang teh kudu nyaah ka sato ka kuda ulah mung saukur di penta tanagana tapi urang kudunya kudu daek miara ulah sagawaya di pecutan jeung sajabana. Eta anu disebut amanat. Sakitu anu kapidangkeun dina materi guguritan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.